Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yahrumu haram. Naon ar-riba riba. Fi'luhu tegesna migawena itu riba. Wa akluhu sareng ngadaharna itu riba. Wa akhdhuhu sareng nyokotna itu riba. Wa kitabatuhu sareng nuliskeunana itu riba. Wa syahadatuhu sareng nyaksianana kana itu riba. Wa hailatuhu sareng akal-akalanana kana itu riba. Wa huwa sareng ari itu riba. Bai'u ahadin naqdaini eta ngajual salah sahijina emas atawa perak. Bil akhori kalawan perkara sejen. Nasiatan barina anu dianjuk atawa barina nganjuk. Au bi ghairi taqabudin atawa kalawan liyanti tampan tinampan. Panjang keneh teh. Teraskeun salit deui. Au bijin sihi atawa kalawan jenisna itu bae. Kadzalika eta nyakitu deui sapertikeun nganjuk. Au mutafadilan atawa barina silih leuwihan. Wal mat'umati sareng ngajual pirang-pirang perkara anu sok didahar. Ba'diha tegesna sawarehna itu mat'umat biba'din kalawan sawarehna deui. Kadzalika nyakitu deui sapertikeun dianjuk. Wa yahrumu
sareng haram naon bai'uma ngajualna perkara lam yakbid anu acan narima itu jalma hu kana itu emak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufik kemarin mesa alitnya kantun paslun yahrumur riba ngulang salit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yahrumu haram. Naon ar-riba riba. Fi'luhu tegesna migawena itu riba. Wa akluhu sareng ngadaharna itu riba. Wa akhdhuhu sareng nyokotna itu riba. Wa kitabatuhu sareng nuliskeunana itu riba. Wa syahadatuhu sareng nyaksianana kana itu riba. Wa hailatuhu sareng akal-akalanana kana itu riba. Wa huwa sareng ari itu riba. Bai'u
ahadin nakdaeni eta ngajual salah sahijina emas atawa perak bil akhori kalawan perkara sejen nasiatan barina anu dianjuk atawa barina nganjuk au bi ghairi taqabudin atawa kalawan liyanti tampan tinampan panjang kene teu taskeun salit deui au bijin sihi atawa kalawan jenisna itu baik kadzalika eta nyakitu deui sapertikeun nganjuk au mutafadilan atawa barina silih leuwihan wal mat'umati sareng ngajual pirang-pirang perkara anu sok didahar ba'diha tegesna sawarehna itu mat'umat biba'din kalawan sawarehna deui kadzalika nyakitu deui sapertikeun dianjuk wayahrumu sareng haram naon bayi uma ngajualna perkara lam yakbid anu acan narima itu jalma hu kana itu emak wallahu bil hayam tasalatu si panjang teuing supaya kahartos aya remeng-remeng uihan deui tina halaman 37 pasal barang riba supaya aya gambaran kena halaman 37 haram riba tah kitu nya terang lagam eta agam kolot haram riba migawe jeung ngadaharna nyokot nulis nyaksian jeung ngahelana barang riba dibagi
kabangan tegemi kajabamun tuker kasanes jinisna emas kaperak kenging tesamina hukum riba dosa gede kaopatna tina musyrik maehan zina ribana migawena ngadaharna jeung nyokotna nuliskeun nyaksiana rekahanana kitu dawuh Gusti Allah dina Quran rejeng dawuh hadis Nabi sahih pisan haram ngajual nucan seren sumeren tinu ngajual di heula acan seren hadis rawi Hakim bin Hizam nyaurkeun ulah ngajual nucan ijab qabulan jeung ngajual haram ngajual daging wallahmu entos berarti nya kantun eta kan kahartos ku diawaskeun alumna tos satu hari kahartos Bismillahirrahmanirrahim lebet kana pasal nu salajengna nyaeta pasal nyarioskeun riba anu mana ieu riba teh eusi-eusi nama hampir jual beli ngan peda henteu menepati aturan saheulaanan ari riba teh termasuk kana kategori opat dosa gede anu aya kateranganana panggedena teh kanaon musyrik tuluy maehan tuluy zina tanu kaopatna riba ari maehan marada sieun urang tehnya ngan palebah kanu tilu jeung opat komo lamun eueuh nu nganyahoankeun atawa urangna teu sadar eta teh terkadang terjadi dangaran-ngaranna ge jalma manusiawi pasti hayang boga kauntungan lah carana rada kotor saeutik mah dihampura meureun nu penting dapur ngebul teu eureun-eureun padahal
lamun ditingali tina segi hukumna eta teh termasuk kana dosa gede. Transaksi nama ngan pedah teu sesuai jeung syarat rukunna, teu sesuai jeung kakuduanana. Bahkan nu doraka teh lain manehna wungkul, termasuk jelas anu migawe nama doraka lamun bapana teh amah bapana anu akad riba nama dibawa ka imah bari apaleun pamajikanana teh ngadahar wa akluhu jeung nu ngadaharna oge doraka ari apal mah. Ieu teh riba nama tapi da ngeunah gitu. Contoh bahkan wa akhduhu lamun aya nu nitah nyokot ka batur nu nyokotna oge pangnyokotkeun lah itu di si itu ke kalam lah sabungkus doraka eta teh. Termasuk wa kitabatuhu anu nyieun notana oge lamun teh mah lamun di bos manya kan anu tutulisan teh aya ngaranna sekretarisna tukang nulisna, termasuk nu nuliskeunana oge doraka sanajan eta nu nuliskeun mah niatna gawe ka saha anu jadi bosna. Kitu resikona bosna tukang riba maka sakabeh anak buahna daek teu daek bakal kabawa naon? Kabawa riba. Da henteu turut moal digaji ari turut doraka nya. Mantak kudu pilih-pilih dina neangan pagawean teh lamun rek api ari rek sagala beres mah nya ceuk paribasana naon dirarung catang dirumpak teh tunggul dirarung catang dirumpak cek bahasa kolot mah tah nya eta mah sadar berarti migaweuna nya. Bahkan lamun aya jelema wa syahadatuhu nu nyaksianana oge ieu makalah ngahajakeun aya meureun uang dengarna sepugu dorakanya lumayan paribasa uang dengar. Wahailatuhu anu boga ideuna ieu ceuk urang mah mending kieu engke untungna gede, termasuk nu boga ideuna oge doraka. Jadi eta mah pakait-kaitnya dorakana teh timimiti nu boga ide nu ngalakukeun nu ngadahar nu nyaksian nu nuliskeun henteu kieu urang mah ngan nguping wungkul ka kuping ieu mah nya tah anger eta oge nya doraka. Kumaha carana lamun mung ka kuping minimal atuh ari teu wani nyara mah incah nya atawa nyocokan ceuli eta teh da keur akad riba cocokan we ceuli ka kuping keneh indit ya. Ari alusna mah dicaram nya ngan kan lamun dicaram teh urang mah sok naon daripada kalah huru-hara jeung urang pipaseaeun nya urang nyaram teh bener padahal mah tapi paseana teu cager setahun 2 tahun. Biasana lebaran sok sasalaman sok kirim naon silih kirim kueh jeung kupat ge jadi henteu gara-gara dicaram. Tah ari kitu mah madarat tinggalkeun we lamun aya eta oge nya. Teras naon dasarna pangna doraka? Dawuhan Allah la'anallahu akila riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu, bahwa anu tadi di luhur disebat aya nas Qur'ana riba. Naon atuh ari riba teh da urang mah teu apal nya sagawareh nama. Da ari riba nu apal urang mah jelma nanggung kurupuk riba ridu ya. Sanes riba nu eta. Naon atuh ari riba teh? Saheulaanan riba teh ayana dina 3 perkara.
hiji dina emas, 2 dina perak, 3 dina dahareun. Didinya ayana riba teh. Tadi dia wa huwa ayy riba bai'u ahadin naqdaini ayy zahabi wal fiddati bil akhari nasi'atan li ajalin. Transaksi emas, transaksi perak barina ditempokeun. Lain ditempokeun, ditempokeun. Belilah emas nu urang boga emas di imah. Ningali cik ulah bisi teu dibeli. Tak lamun tulus transaksi harita ari emas kan aya naonan aya kadaran, aya karatan nya. Karatan teh karat sanes karatan tiangan ya. Kan ari emas mah henteu jelasnya ukuranana sabaraha karat atawa sabaraha naon kadarna ieu mah 24 karat cenah diheureuikeun sakapeung ieu mah sakarat. Rek jual beli emas, emasna kudu ditembongkeun heula supaya naon? Supaya jelas. Teu kenging kieu. Biasana mah anu sok baroga emas mah ibu-ibu ya jeung bapak-bapak. Belilah emas urang, mana emasna aya dina lomari 5 gram, ningali ka dieu moal bisi wae teu dibeli eta. Nya atuh sok beubeli sabaraha sagramna 500.000 contona teh. Jadi we dibayar bari emasna can dikumahakeun, can ditingalikeun teu kenging eta teh. Sabab dina emas aya kadar, aya karat. Wa in halla fil majlisi wa yusama hadzar riba an-nasa'i. Ari urang mah boro-boro mikiran jenis-jenis riba, riba nasiah, riba fuduli, riba iyad, rieutnya tos we simpulkeun da ieu mah kolot ieu nya asalkeun ngarti pokokna tah. Teu kenging ngajual sapertoskeun anu nembe. Atawa ngajualna teh emas kana perak engke dipayun dicontohan bari ukuranana henteu sami nya. Emas kana perak mah meunang, emas kana emas bari hukumanana naon ukuranana henteu sami. Urang mah emas teh emas kolot nya. Emas kolot teh zaman baheula kacaritakeun ayeuna mah jadi kumaha hargana teh jadi mahal. Ari emas ngora mah murah contohna teh. Nukeran emas kolot 10 gram ku emas ngora 20 gram teu meunang eta tehnya. Lamun sajinis mah kudu akur, emas sakitu naon anu kolot sakitu anu ngora oge sakitu. Lamun perak nu kolot sakitu nu ngora sakitu, lamun teh mah beda. Atawa dina dahareun, dina beas, dina pare, nukeran pare ketan atawa beas ketan ku beas IR. Anu mana duanana teh jenisna naon? Beas. Beas ketan malangka sakilo, lamun hayang ditukeran ku IR na kudu 2 kilo. Sok lah teu boga ketannya. Teu kenging. Kumaha atuh lamun hayang dak mungeun ari sakilo ku sakilo mah nya itu nu boga ketan teh. Entos nu ditukeranana mah sakilo ku sakilo eta nu sakilo deui bikeun kanu boga ketan. Beres nya. Nu penting naon? Salamet tina akad riba. Ari hasilna mah sami-sami keneh. Nukeran ketan sakilo ku IR 2 kilo kitu ujungna mah nu boga ketan jadi boga IR 2 kilo.
nu boga IR 2 kilo jadi boga ketan 1 kilo ngan pedah akadna salah lebet kana riba pilarian solusina anu boga ketan tukeran jeung IR 1 kilo engke nu 1 kilo deui bikeun kanu boga ketan mere ieu mah supaya naon supaya salamet tina riba ai urang makan kariweuh-riweuh nya dateng ngaji tea gitu nya dina kitu nama maklumeun ulah kalah ka naon di paseaan da moal elehnya panghese-hesena naon debat jeung jalma anu bodoh jeung nu pinter mah nalika eleh dalil teh narima lamun debat jeung nu bodoh mah moal eleh dah eleh dalil ngejak gelut aya paribasa dalil wetningnya asal meunang we kumaha we cara namanya heup lah eta mah au bai'u dzalika bi ghairi taqabudin atawa jual beli nate dari bate dina jual belinya henteu tampan tinampan teh jiga nganjuknya ngan lain nganjuk ieu mah meuli nyangakeun barangna nampi artosna teh ieu meuli emas lah bari can katingali tadi geus teu meunang komo ieu emasna jadi lila atawa duitna nu jadi lila lamun sanes lebet kana nganjuk dina naonna dina babadamianana maka eta oge sami lebet kana riba naon ngaranna riba yad rieut urang mah ngaran-ngaran riba nasiah riba yad tos riba ya teu kenging au bai'u dzalika bijinsihi kadzahabin bidzahabin kadzalika ay bin nasiati au bi ghairi taqabudin sami eta mah contona nu tadi nya sapertikeun emasna paneuri duitna ti heula au bai'u dzalika bijinsihi mutafadilan atawa ngajual teh nukeurkeun nya silih tukeran barang nu sajinis tapi silih leuwihan jiga emas kolot 1 gram ditukeran ku emas ngora 2 gram jiga nukeran beas ketan 1 kilo ditukeran ku IR 2 kilo ta eta teh teu kenging dingaranan we kulantaran silih leuwihan wa yusamma hadza ribal fadli namina teh riba fadl atawa riba fuduli riba gara-gara silih leuwihan atawa kadinarin bidinaroeni mun jaman baheula mah duit emas sadinar ditukeran ku 2 dinar atawa di urang lamun duit nih duit weuteuh 10.000 kaluaran 2.002 lamun kaluarnya ditukeran ku duit nu heubeul nu weuteuhna 100.000 nu heubeulna 150.000 dah hayang ngumpulkeun duit weuteuh teu kenging nya mah bade entos 100 tukeran ku 100 engke tambahan nu 50 mah bikeun atawa kamari usum duit anu salamar 75.000 urang mah duka pernah nyekal duka henteu di dieu terang teu aya artos salamar 75.000 ngan teu lila dahara rese nya eta teh tah hoyong 75.000 salamar da alus digantian ku 100.000 riba korod ngaranna teh riba korod ya seueur nya intina teu kenging ngaran-ngaran anu dileuwihan teu kenging au bai'ul umati ba'diha bi ba'din kadzalik ay bin nasiati au bi ghairi taqabudin au bi tafaduli sami we dina tuangeun oge nya contona mah da ari di urang mah nu biasa nu sok ditukeran mah naon beas jeung beas pare jeung pare nukeran binih binih paling oge nya sabaraha rantang 3 rantang tah
lamun leuwihna dianggap tutuker doraka. Kumaha supaya henteu doraka? Mere ya. Sabaskom deui mah kok mere ieu mah. Ulah dianggap tutuker. Nukeran binih pare Cianjur 5 rantang sok arek mah asalku 7 rantang halus ieu mah cenah teu kenging nya tos we tukeranna nama 5 rantang nu 2 rantang deui mah mere henteu hese ieu nya supaya naon salamet tina akad riba. Wa yahrumu bai'u malam yakbidhu sakitu. Haram ngajual barang anu barang nate ku urang ge can dibeli. Contoh abi teh boga taneuh 100 bata nyarios ka ibu teh, Bu ya, ka ibu saha. Abi teh gaduh taneuh 100 bata ieu teh hayang pisan dijual keur teu boga duit sabaraha dijualna 100 juta berarti sabatana sabaraha 1 juta ceuk ibu teh lumayan ya mun dibatikeun neneangan nu rek meuli taneuh encan dibelina teh ti abi teh datang we ibu teh ka mang anu mang rek meuli taneuh moal 100 bata sabaraha sabatana 2 juta ulah 2 juta atuh 1,5 juta we. Berarti 100 bata jadi sabaraha ta? 150 juta. Geus sabaraha ta leuwihna? 50 juta. Beuh atuh duitna heula ka dieu beuh. Tah engke ku urang pangneangankeun taneuh. Jual beli we nya si eta teh ibu jeung si emang teh meul naon ngajual taneuh anu taneuhna ge can dibeuli ti abi. Sabaraha 150 juta. Tuluy ibu teh datang ka abi, "Ya, duit tanah 100 juta." Ya. Berarti saya teh batian 50 juta. Tah, ngajual barang anu can dibeli, ya, sanajan ari hasil nama kitu-kitu keneh, eta teh teu kenging. Ya. Teu kenging. Bahasana teh lamun ayeuna mah maklar atawa calo. Ngan ari calo mah lamun calo nyaloan wungkul mah menangnya tuh aya tanah di ditu sanaon 100 bata hayang 100 juta mana cek ningali tah anu rek meuli teh ka abi nya ngan eta anu ngabejakeun mah diburuhan ku abi eta mah meunang anu teu meunang mah calo ngajual bari ka abina can naon can meuli atuh kaya-kaya ngajual barang anu batur sanajan lamun ditingali tina kauntungan mah untung 50 juta tapi doraka mangkaning eta teh usum nya usum komo anu jago-jago ngobrol mah tuh aya taneuh lain kana taneuh wungkul kana sawah, kana motor, kana kebon, kana mobil, kana HP, naon we upana mah teu kenging ngajual anu ku urang oge eta teh can kumaha can dibeli kajaba lamun urang statusna kawakilan pangajualkeun taneuh soklah sabaraha we leuwihna mah kumaha maneh tah ari eta mah meunang sabab urang statusna kanaon kawakilan ngan anger hasil penjualan kudu bebeja heula yeuh taneuh teh payu 150 juta ngan tadi kan cek maneh ge 100 juta nya nya atuh ari kitu mah tah eta mah enggak cenah cek nu bogana teh moal 50 juta gede-gede teuing wayahna kudu dibikeun kana boga taneuna da eta mah statusna ge kawakilan pira kuno kawakilan nawarnya cenah bisi dipentan 50 juta api-api we dibejakeun teh payu 100 juta tah eta mah nipu nya ka asup ari kitu mah da ari gogoda mah nya aya wae boro-boro dina anu jutaan kitu urang makan dina anu 1000 2000 oge getek lamun teu nipu teh
jika dinawan di pasar-pasar anu eta teh ning anu teu balenernya dan anu balenerna ge seueur sabaraha ieu 10.000 8.000 aduh can kenging jang ti ditu na ge sok saalit ewang we 85 puguh geus batian eta oge nyata sapertoskeun kitu teu pira ngala 1.000 2.000 tapi daek ngalakukeun riba. Ari kira-kira moal dijual mah teu kenging dicampuran. Aduh can kenging ulah ngobrol kitu entos we 10.000 8.000 moal nya ulah can kenging ti ditu na ge eta teh kenging di buntutan kuno kararitu da eta teh sok naon sok refleks nya. Sok refleks nya. Terkenal we anu jago ngobrol mah tukang naon tukang obat ya tukang obat di dieu mah tara aya nya baheula mah aya di Cineam ning anu ngobrol nu raweco terus we urang teh ngahuleng we kieu apal-apal meuli sapertikeun nu kitu teh hipnotisme teu kenging ngajual barang anu batur anu ku urang oge can dipeser sawaun kana akoron au goirohu adzina pihil bai'u amla rek diizinan atawa henteu nya sanajan kieu da beureun barodo anu boga tanahna teu ngaji anu katitahna teu ngaji urang boga tanah 100 bata naon belilah 100 juta sanajan dina buktina teh geus ku urang di naon dijual menang 150 juta ngan ka manehna mah 100 juta heulah sok nu penting mah urang mah duit 100 juta kan sok kitu nya komo ari nu keur butuh nu penting mah duit nu penting mah sakitu we ka urangna sok kumaha mah rek sababaraha ge bari eta nu dijual teh can dibeuli ka urangna anger eta oge nya pilarian jalan anu leres rek diijinan rek henteu atau mustari asamna amla wa hujjatu dzalika marwa hakim qala qultu ya Rasulullah abda'u ay astari hadhil buyu fama yahilu li wa ma yahrumu alayya qala ya ibn akhi la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu wa illatuhu du'ful milki ieu dasarna kateranganana hadisna anu teu ngameunangkeun ngajual barang anu ku urang can dibeuli geus dijual ka batur sanajan anu boga barangna ridoeun atawa ngizinan tebu sabaraha aslina ieu teh tos atau CF logat nagenya simpulkeun heula lamun dina emas bade ngajual emasna tembongkeun sahingga kudu aya tampan tinampan lamun bade nukeran emas ukuranana kedah sami sanajan nu hiji kolot nu hiji ngora sareng teu kenging leuwih naon silih leuwihan lamun nukeran dina kadaharan eta oge sami teu kenging silih leuwihan lamun jenisna sami jiga beas jeung beas ngan nu hiji IR nu hiji ketan kajaba lamun beda nukeran beas ku jagong beas ku huut beas ku naon gandum teu aya gandum mah di urang mah nya eta mah mangga beas 1 kilo jagong 5 kilo mangga eta mah sabab beda jenis anu kadua teu kenging ngajual barang sanajan nu bogana ngizinan ku urang dijual heula ka batur bari barangna masih keneh nu batur sakumaha dina jual beuli ti payun syaratna teh teu kenging ngajual barang anu batur sanajan ngizinan urang nginjem naon nginjem pacul dijual 1 juta duh pacul maneh teh dijual naha make dijual tapi 1 juta payun lagi heuh atuh bae tah sanajan untung tapi barang nu batur keur dijualna
tekenging doraka mungkin wae dina segi nominal dina segi kauntungan mah untung manglipat-lipat tapi hukumna doraka lamun di dieu mah riba wayah rumu bai'ul lahmi bil hayawani kantun jujualan bangsa daging bangsa sato bangsa kulit jeung nu sejena wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina wassalna bita'allumin tawassalna bita'limi anta ruzuqanal wasi'ah wa anta ruzuqanal abdi tawassul